aku kituna atuh sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa branyai bebek beber layar ya bebek maksud teh beber layar tarik jangkar tarik tamak iya tong rusuh teuing atuh be tak kitu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga muga-muga dina sajroning rumah tangga teh ulah ropoh ulah ripuh anggur sing repeh rapi runtut raus sauyunan sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwi mudarat jadi salah ayeuna cenah diserahkeun deui tah ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ina muda abdi mah teu tada kumaha salakina eta mah sakpot ku aing dibekalan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing jadi randa beng serat urang ieu sae kan kumaha tuh parantos kejadian begini aduh tacan naon-naon tacan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui teng teuingeun nyai tengkang hoyong bulan rayagung heula aya bulan madu eta jadi nurun ngabodorna mah ka aing tapi rada nyarinya bener sana naon ke geus klop eta guys klop aya rada gelo nu sarua hayang make jeung hayang bulan alaeun we kieu abdi salaku salakina ieu pun bojo sen ayeuna mah parantos sah panginten jadi pun bojo benar patina uripna hirupna tilahirna nugi ka batina buukna salamar getihna satetes amakan salami kaluar nyawa naon paribasana kaluar nyawa tina raga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodoh anu geus paratotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta-cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos lengse abdi teh parantos ke balai nyungcung ayeuna abdi salaku salakina bade naroskeun dupi ieu teh leres tuang putra benar tadi satu asana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon gadis saha anu tanggal walor aing bapana upami parantos wawancara oge nya salakina tah abdi bade tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo bukna salamar amakanana sadami getihna satetes saha-saha anu wani ngaganggu karena wujudna atawa karena katengtreman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal ngaya kitim-timnakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu karena ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ancur lebur papan kali tulis dayeuna bilih panasaran dayeuna mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bade dibantu neng hayu keluar loh kurang ajar bangsat aya tewak waduh or ai lebe iraha dibayarna ieu teh tadinya nya nu matak perlu diheulakeun duit teh kitu tah daya aya dari wahan ge mah borona ingat kana mayar kalah ditampili aing atuh tong maka dikawinkeun kudu mah can mayar aduh mah kading memeh ka dieu teh aing teh nganyok hayam kaulan tobat teuing Gusti bieuna cekeng Ciraja mah bakal leuwih ari tahu nya we geuning leuwih teh leuwih nyeri gerak para petugas saling wae bakal disasar ti corona si cabot nyai wayana nyai bongana geus cuma takat sampelak kami tahu atas bangsa yakin modal siap bangsat nuhun Kang ih
sawang Suna tersangka Bapak doa Bapak terus laksana terus kawin Bapak kau tun tipung ketamang behasnya hilas cinta ya Kakang nama kesasauran gitu kaulah lahir batin salirate punjungan kaulah semakeun kaulah engkang nuhun penasti kersayang tumampara ieu panah anu nyemprung dilepaskeun tina gonewa ku ieu raja nya anu disasar Astra Jingga nanging rikatna ieu patih nagara nyata kana kasekti ngaraung Astra Jingga sareng ieu sang putri dicana kabur bangsat kurang ajar anak aing bawa barang sang Nalendra bade ngebledik ieu patih nagara anu nyanak Astra Jingga sareng Dewi Wirginingsih datan nirata ngademan sampurasun anger datan nirata ngademan ewa pabulingan rana denera Kang Samya Prapta geuning anger Prabu aya di luar ieu toba geuning ieu kasepuhan ti astina wilujeng sumping paman wilujeng sumping nuhun ae sareng saha paman seueur atuh tepi lo damel urang kalebet karaton aya pikir saeunaon geuning ieu kasepuhan ditangaleutkeun teuing ngabanaleut umat-umat datang teh inang kasepuhan anu mawi ada teu sae aya di luar mah keuneuh aya baksana we wungkul naon nu mawi anger kautusku raja negara Astina Prabu Duryodana wire anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pameget kakasihna teh Mandrakomara aya eta Mandrakomara teh katari kataji kapati-pati ka Pendang Asmara ka tuang putra Cep Mandra teh Cep Mandra teh eta oge dulurna nya Omas pada giring ka dieu sareng Cep Mas tuh teh kitu meulawi bade ngalamar tubah laras pabatnya aduh pun anak parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam bermitan cikeneh pun anak si Nyai geus boga salaki kasaha ka urang mana kaburangan pisan suatu ilahan nikah nembe lamun mangkukna ka dieu mah tamanya nu matak cau ge geuning teh acan ka kuping raramean bororah hayang ngahibur boga pinantu gejul kayak pinantu gejul kumaha ka urang mana nger dikawinkeun da budakna bogoheun pisan ka anak si Semar ngaranna teh si Cepot si Astra Jingga nah itu ngerti kaporong teh si Cepot anu kuleuheun nu make ikat beungeut ya nah eta darah biru dikawinkeun ka darah beku si Cepot gede milik teh si goblok